Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sangga keun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa ruwing mungpulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngenging keun safaatul udma dina poe kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring masih ngadongengkeun carios, ngepung kahar musakar. Kalungguhan dongeng teh kacida pentingna pikeun masyarakat anu masih keneh nyekel pageuh tradisi. Dongeng henteu bisa dipisah keun tina upacara ritual manusa nurut keun kapercayaan. Fungsi dongeng ti jaman ka jaman tangtos robah. Dina zaman masyarakat buhun, dongeng teh henteu bisa dipisah keun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nunurut keun kana kapercayaan. Dongeng sok diharti keun alat pikeun ngabobodo budak cengeng. Tapi mun sok dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo budak cengeng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sejen lamun nu ditetelah keun mah. Teu hilap Mang Agustin ngemutkeun laksanakeun salat, sanaos dina kondisi kasibukan pada melan, kumargi ari salat teh tos janten bagja urang wajib selaku muslim. Sakumaha pidauh Rasul. Miftahul jannati as-shola'ah. Hartosna, kunci surganya eta salat, Hair Ahmad. Tah jadi kuncina surga tehnya eta salat, sabab inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Salat teh ngajauhkeun tina perbuatan keji jeung mungkar. Insya Allah lamun urang jauh tina pamungkaran jauh tina larangan Allah, kening bagja di akhirat. Kukituna jaga salat urang jeng kudu bener urang sholatna, ulah gereges gedebuk mikum-mikum gajleng, sing nyatai salatna sing khusyuk.
Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teras keun. Ngepung kahar muzakar. Bagian kagenep belas. Turun ti memunggang teh beras weh ka urut kampung. Babas nyorowok bedas naker. Jelema, jelema, cenah. Bretek manehna lumpat. Kuring nutur keun. Awas hati-hati, cek Sersandomo. Komandan regu. Awas, Bas. Itu tuh geuning. Nyawi aya lalaki make baju bodas ledrek, keur nyempot dina dapuran awi. Sukuna maulid kana awi guluntungan. Hei, meiko mai, ka dieu, sugiman ngageroan. Enu di baju bodas kalah nyempot. Dina urut kampung teh ewoh Dewi jalma, kajaba manehna. Ditembak sia. Ka dieu. Babas ningsiunan bari ngagocrak-ngocrak bedil. Kakara di singsiunan mah nyampeur keun. Maneh saha? Nu ditanya kalah nyengir, terus seuri irilan. Ditanya teha? Si lalaki cungar cengir Dewi. Babas nafsu. Kerewek weh samleh bajuna dicekel pageuh pisan. Digewoung-gewoung, terus dijeda keun satarikna si lalaki anu make baju bodas ngajengkang, bulabuh. Nah atuh gurinjal hudang teh terus edan. Kuring seuri. Babas olohok, babaturan gemilu nyeung seuriken. Enu gelo meureun hah. Haram jadil, bet ayaya wae, hayoh manggih nugilo, cek babas. Guning di dieu ge aya nugilonya. Hahaha, sarerea ngagak-gak. Diitung-itung geus jejek genep belas poe leule weungan teh. Geus genep belas poe teu nenjo lembur, geus genep belas poe teu ganti baju, dalah kaos kaki. Kajeun geus bau jurik gemasih keneh napal. Tapi tara kapareng keun ateul, sela-sela ramo suku teh. Henteu buduk. Turun teh ka endrekang Dewi, reuruh bari ngumpul keun tanaga.
Kasempetan keur ngeusian pabeasan, babahanan keur pibekelen, lantaran isuk pageto gemiang Dewi neureun. Tacan ngalaman reuruh tepi ka aya mingguna di lembur teh. Karek inget, horeng poean turun teh persis tanggal 17 Agustus 18 genepopat. Hampurawinya, tahun ieu mah kuring henteu milu-miling poe karamat. Henteu upacara atawa ngahormat poe anu ngandung sajarah. Samalah istilah, tafif, genyaho kaabeh digunakeun. Nginget kekun di leuweung sagala werit, susah barang penta, atuh moka harangsel teh make jeung di dedetan udut sabos, da karek narima, uang saku. Sesana dibeulikeun kana lauk asin jeung gula kopi. Ukur saratwi mawa teh, da beurat, atuh. Ukur sapoe, kuring reuroh dien rekang teh. Isukna geus miang Dewi, langsung ngajug-jug tupu nu jadi tapel wates pinrang polewali. Sabab geus aya Dewi beja, cenah sele aya didinya. Titupu unggah ka Gunung Lametusa, gol jeung pasukan ti Brawijaya anu keur pager bitis. Munuran nu pager bitis tehnya, cek ruhyat bari ngecak keun rangsel. Kancing bajuna dibuka, leungeunna pake ngageberan awakna. Heu, hayang urang getugas rada ngeunah, tembal endang fatah. Kolotrak muka turuk perples, leguk nginum. Ngan ngasruk jeung ngasruk wae atuh urang mahnya, cek kuring bari ngiuhan ka handapeun tangkal ka ibadah. Ti harup aya beja, reuruh, cenah. Boleh makan, cek ti tukang. Terus tatalepa ka hareup. Estapet, tepi ka aya jawabanana, meunang. Komo aya parentah, cacak henteu gegeus harideng sorangan. Rangsel diporosot keun, bedil disarandekeun kana tangkal ka ai. Gek dina akar bari nyusutan kesang. Babaturan ribut maruka misting. Dalahar. Ting careplak, ting camuil, pagi gede huap. Ari kuring masih keneh nyarande, lain teu hayang dahar, ngan uleng mikiran nasib awak.
Kutan kieu ari nasib. Sangsara teh hirup wae, bohong tah ka anu sok nyebut keun, padu hirup, teh. Buktina? Hirup gari model kuring ripuh salalawas nama, teung-teung ngeun asana teh. Padahal Bandung, kurang kumaha ramena. Jalana rata, henteu jiga di leuweung kieu. Leumpang henteu kudu nanjak mudun. Keep meusan, kari nyirop. Teu kuat leumpang, boga duit mah kari kana beca. Nah ari ubet kalah ngasruk leuweung. Tapi ketang, geus rek kumaha deui ari geus kieu mah. Katempuhan jadi lalaki, bongan bah ulah make hayang jadi tentara. Nun Gusti, muga dipaparin kakiatan lahir batin anggoning abdi bumela ka alemah cai sorangan, ngorban keun jiwa raga jeung tanaga keur kapentingan bangsa. Da abdi yakin Gusti, ieu teh aya dina jalan anu bener. Siap, cek tiharo. Regieng mangkurang sel, terus digandong keun Dewi. Rap kana paelor sina maulid Dewi dina cangkeng, kakara kana bedil. Maju Dewi, ngaurewiung leumpang nutur keun babaturan nuti harau. Biak tanjakan, manggih tanjakan Dewi wae. Rek kieu wae teh tepi ka kolot. Kesang anu karek tuus, geus bularan Dewi. Ngucur sawak-awak jeung peurih kana panon. Ti luhur panas kumata poe, ti handap panas, lantaran dampal suku asa geus asak balas ka peuyeum. Tatak nyeri, nya tiba lagi nyeri. Cangkeng karasa, tur sumawona, acan ambekan mani ngahega ungap. Bener-bener ripuh. Hiliwir angin gelain matak segar, dapu guruhak daun euri haliber kana beung ngeut, ka ambeuna matak leneng. Lompang terjadi lir ngagugusur suku. Pembungeun, mugen, lamun seu kuda umbal teamah. Jungwiti heula, med, cek kuring bari nyengir bakat kuke. Ka dieu keun atuh eta bedilna. Keunwi, rek ngaso sayah mah. Nenjorungkun, lamun sok digalunggung harungkun saliara nukitu teh, bus weh kuring mubus. Bangun genah lamun sok kuring niuhan. Depa, ngan henteu bari ngagayem. Bet jiga bagong mogok sang deus diboro. Regot notor pelpes, caina mani asa segar, nyecep tiis.
Alhamdulillah, teu burung nima, sanajan cai atah ti walungan bari henteu dipurulukan obat ge. Ngageleser mapai ti koro parat kana paujit. Hayo ngeureuyeuh jang, cek dan ton basa ngaliwat ka tempat kuring reureuh. Nutur keun wi abdi mah pak. Budang ora urang teh. Wah teu budang ora teu kolot, capemah ripuh wi gerentes hate. Manusa kuring teh. Lain mesin lain robot. Danton kalah ngarandeg, ngadagoan. Jumwah nangtung, maksa keun dewi leumpang nutur keun bujur batur. Red ka tukang, geuning di tukang gerea keneh babaturan. Sarua wimeureun ripuhaun. Beak mapai tanjakan di kebon eurih kabeulum, sup weh ka leuweung geledegan. Iuh namah, tiis. Tapi ari awak ripuh mah ripuhwi, jiga nu gering, ka jeun titah dahar jeung daging hayam gegeuning, da gering ti. Leuweung geledegan geus disorang. Asa leuwih ripuh, darek ngalengkah teh kudu nyuai-nyuai keun heula rungkun anu rembet ku arei, saka peung mah kudu dicecal dikadekan heula. Jaba sukuremen tika karait kana akar deui. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nuresepeun kana dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.